manco mararanco deui mangga mararanco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah teu kendat salam baktos kasadayana tepang deui sareng simkuring pun RT uyah sejak silaturahim kasadayana dulur pemirtub nu sami micinta kana seni dongeng Sunda. Nu aya di mana wae di suklakna di siklukna khususna warga Jawa Barat umumna kasadayana sa Indonesia kitu tah. Mugia salamina urang sadayana aya dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Atuh anu nembe menakan channel ieu haturan wilujeng ngadangukeun wilujeng gabung oge nyimak nonton kana carios anu nuju dipedar ku simkuring. Mudah-mudahan sasiereun sabeunyereun aya pulunganeunna. Oge tong hilap toe subrek, like, share sareng komenna mangga diantos aya sanes kanggo kamajengan oge kalancaran mintona budaya dongeng Sunda. Atuh dina leresan ieu simkuring masih medar carios dongeng anu judulna nyaeta Jaka Picung jilid kadua bagian ka-8. Ieu dongeng masih hasil karangana atanepi rekaana Kang Asep Mulyana BE. Tekendat oge dina ieu carios tangtosna aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asmana dewasa tawakuf hapunten anu saageng-ageungna. Nu saleresna mah ieu mung carios dongeng hasil karangan jalmi biasa. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya atuh supados teu nyangkolong kana waktos mangga ieu dongeng urang kawitan. Yua manco. Sanggeus santani jeung bigud eleh patelakna ku Agus Bedog nu satuluyna bigud ngagali kuburan Abah Jarot. Ari Agus mah ngan ukur merhatikeun kana kalakuan eta dua urang jalma. Boro atuh nya kalak wak ieu ngagali teh sok buru tah saeutik deui geus kaciri tah bonas. Ceuk santani ngahucukeun ka bigud nu keur ngecruk ngulangkeun paculna. Sabalikna bigud mah sok sanajan karasa capek da sieun ku anu jadi dunungan. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Gancangna ieu carita lila-kalilaan kuburan nu ngagali kuburan geus beres digalina. Malahan layon Abah Jarot geus katingali ngan pas ningali kana eta layon bigud jeung santani meh olohok bengong mata simeuteun jauh tina sangkaanna sabab ningali layon Abah Jarot masih keneh baleger. Ngeut naa maneh alang anyentu sok buru buka tah boehna. Ceuk santani bari ngagajeleng turun kana liang kuburan. Geus kitu mah santani teu talangke ragamang weh. Leungeun santani muka boeh pelebah sirahna layon Mbah Jarot. Barang bray eta boeh dibuka. Nyata pisan eta teh layon Abah Jarot. Santani harita teu sakara-kara ngudupung ngeluk tungku bari katingali na juru panonna aya cai herang nu ngalemeng tandana sedih ningali nu jadi bapana nyata pisan ayeuna teh geus palastra. Bos, bener bos, eta teh layon si Abah. Ceuk bigud bari nyabak kana taklakna santani. Bener kut ieu teh si Abah da. Aduh dewek mah sedih euy. Yeuh ayeuna mah urang umur deui si Abah kalunya euy. Atuh geus kitu mah santani jeung bigud haranyat deui. Nu satuluyna eta layon Mbah Jarot dikubur deui sakumaha mistina. Sabab mun teu dikubur deui tinang tu Agus bakal ngambek kitu ceuk pamikirna maranehna. Nu ngarasa sieun ku Agus saprak eleh patelakna teu sawatara lila bigud jeung santani rengsek ngubur deui eta layon Abah Jarot. Geus kitu mah nyampeurkeun deui ka Agus. Geus bener euy eta teh kuburanna bapa maneh? Ceuk Agus nanya ka santani nu keur ngaluk tungkul. Siga nu beuk meunang mabuk. Geus kitu mah Agus pok cumarita deui ditujukeun ka santani. Geus lah tong sedih. Sakabeh jalma boga nasib jeung takdir nu beda-beda euy. Agus meh ngalelemu ka santani. Bener mang, temal Agus pondok. Ari santani mah teu wani neuteub ka Agus manehna mah masih ngeluk tungkul. Tah ayeuna mah jig maraneh geura indit ti dieu. Kan kade titip pesen ti kula mah hiji weh maraneh geura tobat kong kitu kalakuan teh. Jig geura indit. Nya mang uning nek indit ayeuna ngan memeh uing indit uing hayang nyaho jok bejaan
ai si Abah usaha elek gelutna. Heug kukuring dibere nyaho. Bapak maneh teh eleh gelutna ku anu ngaran Ilham alias Jaka kurang Cipancur. Kieu yeuh caritana nu sabenerna mah. Atuh geus kitu mah ngan barabat we Agus nyaritakeun lalakon Abah Jarot. Nalika jadi badegana juragan Uteng ditek-tek taya nu kaliwat malahan dicaritakeun oge loba jalma nu palastra oge dipaehan alatan ku kakejeman Abah Jarot. Tah kitu mun hayang nyaho mah caritana bapa maneh baheula jik tong loba pamolah. Ayeuna mah geura init bisi kaburu maraneh aya nu ngudag. Agus mungkas cacaritaanna nu satuluyna nitah deui ka Santani jeung Bigud arinit di eta tempat. Atuh ari Santani jeung Bigud mah teu talangke maranehna nguniang cengkat niat rek ninggalkeun eta tempat. Nu saterusna ngagidik ka tebeh kulon. Nu satuluyna nanyak mapai deui gunung. Bari teu tinggalkeun mawa kantong nu dieusi duit nu teu saeutik jumlahna meunang maksa menta ti juragan Uteng. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya atuh sateuacan simkuring ngalajengkeun kana ieu acara dongeng anu sakumaha biasa simkuring bari silaturahmi kintun-kintun salam heula khususna nyaeta ieu nu kahiji Mang Ucup di Ciheulang Ciparai kum meka sadayana ka sa Ciparai haturan wilujeng manco wilujeng ngadangukeun. Dilajengkeun deui ka Ustad Pajar asal Garut si juragan baso cuang kita anu masih setia kana konten dongeng Sunda ti RT. Lajeng gede Kang Dadang PLN sakulawargi sareng teteh warungna haturan sabala putra putuna haturan bilujeng manco oge Mas Sumarno Bapak Komarudin Soleh Bapak Omay ti Kawa Kecamatan Balaena haturan bilujeng Mararanco teu kakantun oge warung seblak teh Nyai sareng Kang Asep RT na haturan wilujeng manco ieu konten dongeng ti dongeng RT. Anu salajengna nyaeta Kang Olin di PT Inti Kota Bandung haturan sa karyawan karyawati sa PT Inti Kota Bandung. Dilajengkeun deui ka Kang Agus Nandar di Cililin, sa Cililin haturan wilujeng manco. Kang Heri Anwar di Cimahi, sa Cimahi mangga haturan wilujeng manco ya silaturahimna sareng Kang RT. Salajengna nyaeta Tisna Iskandar di Kota Bandung haturan wilujeng manco kana dongeng Sunda. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh supados teu nyang kolong ting kana waktos ieu acara dongeng urang lajengkeun. Yua manco. Beuki lila, beuki jauh maranehna lumampah. Nu antukna tepi ka jalan anu di patengahan pileuweungan nu sok dipake lalaliwat ku kandaraan sarupaning ojek. Malahan sakapeung sok aya wahon nu keur narik hasil tatanen patani keur ngirim ka pasar atawa ka dayeuk. Wahon teh mobil mun zaman ayeuna mah bisi aya patarosan gitu eta dulur pemirtub. Lajengkeun deui maklum jalan sepi da puguh ayana di tengah pileuweungan. Harita Santani jeung Bigud reureuh niat rek megat kandaraan sabab karasa capek mun terus leumpang. Bos, nah hanya can aya ojek nu ngaliwat ya balapar yang udud deui bos. Percuma loba duit oge ulud teu boga mah rungkad sayang. Ieu aing mah mikiran teh kana detek we maneh mah euy. Ya atuh daguan we lah bari deuleuh. Ari si bos rek tujuan ka mana ayeuna bos? Nah mah rek maruru anu ngaran si Jaka anu geus maehan si Abah. Ing atuh ngut uing teh bingung. Ali rek magas mati da uing mah teu boga ilmu nu aheng juga siap Tema Santani semu anu ngalimba nyata pisan ayeuna mah Santani saprak eleh gelut ku Agus jeung geus ngabuktikeun yen Mbah Jarot taya di kieuna hate Santani marojengja teu puguh tujuan. Ani maneh naha bet nanya itu ngut heuk atuh ai kitu mah jik maneh bisi ek neangan kahirupan sorangan mah ing tong nututkeun uing. Oh moal bos uing mah rek tetep milu ka si bos kajian kaliang dinosaurus ge uing mah rek nuturkeun bos. Nah meni aya liang dinosaurus kitu maneh mah meni asa belek
Geus ayeuna mah tong loba omong tah ku dewek ti mere duit tah kudu cokot cik bilang teu mahi dewek mah rek ini kan jauh Ceuk Santani bari ngasongkeun duitna ka Bigun anu teu saeutik jumlahna malahan dibikeun jeung gembolana atawa kantong dina kaayaan kitu di kaanggangan rentang-rentang aya motor nu rek ngaliwat ka jalan anu kumaranehna dipake reureuh beuki dieu beuki deukeut eta motor nu antukna lar ka hareupeunna Santani ep tang cik oeng melu takotna kudu kang Ceuk Santani megat nitah eureun ka tukang ojek ari tukang ojek meh ngerem nyakalikeun cekit cenah kitu tah sabab asa reuwas aya nu megat kitu teh Jang ampura mang ya pan aya penumpang jang moal bisa atuh penumpang duaan mah nah teu nempo ari maneh tema tukang ojek meh nyorongot ka Santani atuh ari Santani mah nu tadi moal ambek deui teh ningali tukang ojek molotot mah manehna kagugah deui amarahna molotot ani maneh hiu jeprot aduh saloyong kuprak harita tukang ojek ngagubrag ka belah kenca ari nu diboncengna hiji lalaki penek rikat ngagajeng ka tukang geuning eta teh tayalianti encir anu jadi penumpang ojek teh niat rek balik nuju ka lembur Cipancur nya ieu cek kitu Kang nya menyegalak nya eueuh cara nyulian cik kitu encir meh milu mairan ngomong ka Santani yadoh teh sia naon sia jelema beke rek manglawankeun sia eta awak nepi ka 1 meter kotor kitu euy Bigun nyerenteng ka encir bari ngahumbatkeun peureupna rek nyasar kana sirahna encir ceuk pamikirna Bigun pirage jalma penek moal sabaraha lila umurna mun diteungeuh ku manehna ari encir mah ningali Bigun kitu teh manehna ukur ngagiwarkeun awakna bari ngasupkeun timpugana keuna nangal pisan kana iga burung hiuk sangeyeng plos hiuk jebrot aduh sampoyong kudupung celegedeg aduh sia aya jelema beke bisa nunggul euy adieu sia hayang arius ku eta bohong teh olontong pisan sugan mah deak mal we polontong kitu teh agung ge sarua badag sieunun ku dewek mah noh siga nyu betul wae dah popotot siga nyu heueuh gelut ehan wae mah percuma tembak encir meh lajag-lejeg hareupeun Bigun yadoh sia sok nyahoanan dulu banggi ge ka ayeuna maneh apa teu ahendra nu awakna badag bro tah ku si saya mah mau maneh mah pecek rek kitu poet tadi ge ku bapak-bapak nu awaknya begang maneh mah eleh mejus ya hahai itu si beke kalah ngalonyeng maneh nyaho ti saha dulu si kerte meronnya di beja-beja naon kerte sok ngerakeun dewek sia teuing atuh ting saha aya eleh mah eleh we si kerte mah bencrung da nyok moro bigot sia gerak wae tuman tong ngadenge nu gatreno si kete jeung si beke mah saruana komo jeung jaak mah garejul hahai poet kitu ai gelut medokan teh amak koneng sia hiyo atuh geus kitu mah kaributan teu bisa diponah deui Bigun nu saterusna narajang ka encir ceuk pamikirna untupan ngalawan encir mah nu awakna leutik penek hiuk setiuk deagdag sangeyeng plos serangan Bigun harita tayankeuna kana sasaran sabab encir geus surti kana kaayaan musuhna ngan saukur borongongong jeung nganalkeun ku kawani sabalikna encir harita manehna teu hayang lila-lila ngalawanan Bigun nu akhirna boga keputusan rek gancang ngarubuhkeun eta lawan saperti halna harita Bigun terus nyerang ku jurus-jurus andalanna bari ta can aya nu keuna nu saterusna encir manggih kasempetan anu hade pikeun ngasupkeun tenggeulana nu ngaruntuykeun kana sakujur awakna Bigun hiuk kilas boyong on sangeyeng dayagrak plos hiuk beda des
des, jebrot dengak jumpalik solonton gebro aduh gorentel kupra harita bigut namruk teu hudang deui bari sakujur awakna karasa nyeri nya ceuk uing ge kalah ngomong we siga nya geuning aca erehan mah erehan we atuh tembak encir bari ngalejek hareupeun bigut nu keur nangkuban geus kitu mah malikeun awakna ningali ka Santani dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Ari nu tadi tukang ojek labuh alatan digebuk ku Santani harita maksakeun nguniang hudang sok sanajan pipina karasa nyeri tapi karek oge cengkat teu katingali ti anggana tonggongna ujug aya nu najong ti tukang atuh tukang ojek nu harita kakara bisa cengkat manehna geus ngagubrag deui bari ngajorowok nahan ka nyeri hiuk jebrot aduh nya cia ek ngajangkong adapun urang sia nah harasakeun ye ceuk Santani si raja tega harita ningali tukang ojek nu keur nangkarak bengkang niat rek dijejek dadana tapi orok kaya namangsa Santani keur ngajingkangkeun sukuna nu rek nyasar kana dada tukang ojek ngan sakilat suku Santani aya nu maledog ku popongko tangkal kai waru pas keuna kana mumuncanganna hiuk peletak aw nyame sia ngamongohan dalam itu si bigut geus meknok deui kana yang uban sia siga nu hayang dipencetan ku deak mah we si kete nu kitu masuk hayang dipencetan wae mah mu eta lawan da jelema mekene maledok adewek euy ceuk Santani bari ngareret ka bigut nu geus nangkuban alatan keuna ku serangan encir. Ari bigut mah da puguh geus teu bisa hojah sakujur awakna karasa nyeri atuh geus ningali kitu mah Santani teu anta parah deui terus narajang ka encir tapi sabalikna encir mah teu hayang lila ngayonan eta jalma manehna surti kana naon anu baris kajadian yuk plos gilek sangeyeng siat kuk plos nyai meke bisa kening euy dong lo bapa maurah sia rek binyasa masuk buku ku uing ditada jeung naon eta gemowan kantong teh asa padeu di mana sia eta munang kantong teh munang malingnya tema encir bari ngareret kana gembolan anu dibawa ku Santani sabab ngarasa aneh asa apal kana eta gembolan tong loba melet ya bajak naik ngacakeun ye iya atuh geus kitu mah Santani teu miceun waktu deui nu saterusna narajang ka encir langsung make jurus pamungkasna elmu Batara Karang katingali encir kadeseh ku serangan na Santani saperti halna di mangsa encir keur ngagulak-gilekeun awakna miceun panarajangna ti Santani encir ngarasa kawalahan ngayonan eta jurus nu dikaluarkeun ku Santani yuk des jebrot dengak tuh encir meh ngajengkang ka tukang keuna ku panenggeuna Santani tapi lain ge muridna Mamah Haji Karta mun jejerih ku serangan samode kitu encir harita mancukeun deui kuda-kudana rek nadah deui serangan ti musuhna tapi dina hatena encir saeutik aya rasa seber ku jurus-jurusna ti Santani anu sakitu cepetna teu bisa katuturkeun ku panon biasa dina kaayaan kitu di mangsa encir keur masang kuda-kudana sakolepat aya nu ngomong kana ceulikna tong siun jeung tong loba omong sok antelkeun eta buku kana mun-munan hidup engke ge bakal ngabukti kitu nu kadenge ku encir waktu harita sajongjongan mah encir ngahulang mikiran eta sora teu lila oge encir surti kana eta sora geuning nyata pisan eta teh sorana jiri Mbah Jarot nalika manehna keur nulungan Maepon tea sabot encir keur ngahulang kitu teu katingali jeung teu disangka bakal datangna bahaya nu tumiba kana dirina harita ngan sakiceup tajongan jeung teungeulana Santani ngahujanan kana sakujur awakna encir harita teu kaburu jeung teu bisa ngagiwar nu antukna eta serangan keuna pisan nengel kana sakujur awakna tapi kejadian nu matak aneh jeung jauh tina sangkaan pikeun Santani teungeulan jeung tajongan nu keuna kana awakna encir harita lir ibarat batu karang nu teuas teu regrog sakemek pisan malahan encir sorangan asa teu percaya kana kenyataan yen manehna kuat ku teungeulanna ti Santani
teu matak aneh santani awakna ngajengkang jeung ngagero nahan ka nyeri. Yuk wuk des jebrot geduk des dengak jengkang. Aduh tobat juralit gurentel. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Nuhun ya Allah. Nyaha geuning awak abdi sejaji kenging kakiatan kieu. Ya abdi mah asa teu kungsi ngulik ilmu kitu. Encir meh ngucapkeun syukur ka Nu Maha Kawasa. Geus kitu encir teu talangke ngareret ka santani nu katingali ngajengkang. Bener pisan harita santani katingali keur nguniang hudang. Tapi sanggeusna santani hudang manehna culang cileung geus kitu mah ngan. Barang bang weh lumpat kabur ka tebeh lebak. Weh nyaha ya kamanya ai maneh euy. Tema encir meh nyurakan ka santani nu keur ti paparetot. Tapi encir teu boga niat rek ngudag geus kitu mah encir nyampeurkeun kana gembolan nu teu kabawa ku santani. Bisa tuluina dicokot eta gembolan bari diulak ilik. Weh, hei, maneh sok hudang sia. Aduh, ampun Kang. Wing, tong dipaehan. Wing rumah saya salah Kang, ampun. Ceuk bigut maksakeun nguniang hudang. Sok sia ngomong. Maneh saha ngaran jeung ieu gemboan meunang cimanya sia sok untuk dijawab paeh sia maneh. Encir meh hingseunan ka bigut. Ari bigut mah niat rek nembalan sabab sieun ku encir. Ngaran Uing mah bigut Kang. Eta gembolan jerona duit yang lumasa eta beunang babadog Kang. Temal bigut bari ngadegdeg sabab encir katingali rada molotot. Sok bu sia ngomong. Ngabajog cimanya eta duit. Encir meh teu sabar kana jawaban ti bigut. Ceuk pamikirna panasaran kana eta gembolan asa apa. Sok ayeuna mah Uing gara bawa kanu berwajib. Uing geus niat rek basahkeun diri. Sok sia gampang masaha eta mah. Bu bisi digowok tah beuheung teh. Encir teu kendat ngisieunan ku ancaman. Atuh bigut mah kalah beuki ngompod ningali encir kitu teh. Iya Kang. Uing rek jawab, tapi omatnya Uing tong dipaehan. Eta duit teh menang maksa, menang ngabadog di jalma beunghar. Urang Cipancur nu ngaran Juragan Uteng. Saha sia? Encir bari ngegeblik kana taneuh ngadenge jawaban ti bigut. Juragan Uteng Kang, naha beciga nu amok. Mun waktunya teu beak sia diwejek ku aing mah. Ulah atuh Kang, udah Uing ge hayang mancok keneh atuh. Heuleuh waktosna seep dulur cak urang tunda heula di handeulem sieum mangsa datang urang sampeur deui. Insyaallah dina waktos anu baris dongkap ieu carios dongeng urang lajengkeun. Sim kuring pun RT Uya kalayan dibantos ku sadayana kru. Amit mundur amit mungkur. Bobot sapanon carang sapakan dada jembar hapuntenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mios manco.